Wayahna ayeuna mah paniatan ka Jakarta urang tunda heula. Sabab tadi ngadenge mah iti babasaanna model kitu. Bisi ngabahayakeun keur salarea terutama maka si Uten. Laras Pajik. Nyaena mah kieu we. Urang tungguan heula teu pikeun ka si Uten pulih. Tur ta si Uten bisa balik. Mobil anu ning Mirda tiluanana si Uten balikeun bae ku Pak Haji dek dikunyal ka ditu ini bisa teu kana mobil. Henteu Paji. Kan bae ku Pak Haji we dibawa. Nganu hiji urang pake engke ka Jakarta. Tayohna datang ke Jakarta si Neng Mirda kurang percaya ka Deni. Teu naon ke urang akalan ku Pak Haji datang ka ditu. Laras Paji, tapi abi ageng keyakinan Pak Haji. Sakali waktu mami Pak Hadi atas pulih, tangtos nage terkena abdi nu nyarios. Pak Hadi bakal nyarios ka Bu Mirda, turta bakal nyusul ka dieu. Nah kumaha kitu. Janten sawaktos harita teh Pak Hadi salaras nama terang segala rupina oge. Kan anjeunna mastikeun. Kalarasan mulai mengadang oge nu kadang ku abdi teterangeun eta mobil saha nu dianggo ku Pak Hadi. Pak Hadi kalarasan aya dina jero mobil sagedengeun mobil Bu Mirda. Tos kalarasan ieu mah panginten kedah kitu jalanna Pak Haji. Mang Adang, Mang Aki, Mang Acep Adami sagedengeun mobil Bu Mirda kadang pisan ku Pak Hadi sebab mobil ngarene. Oh. Janten waktu harita Pak Hadi tos uninga. Munggu pamisa waktu sarita Mang Adang teu naek kana mobil tur tateuningang ku batu ka Pak Hadi. Abdi gaduh kayakinan Pak Hadi moal adugikeun kalebat ke rumah sakit. Tapi apaleun eta den kabehanana caritaan si Adang, Akim jeung si Acep. Oterangeun Pak Haji. Anjeunna uninga pisan. Malah ka abdi tos terangeun anjeunna. Harita anjeunna pesen oge nyebatkeun yen jelema ieu teu salah ka abdi. Oh kitu nya alhamdulillah atuh kitu mah. Nya kan bae urang tungguan we ayeuna mah. Tapi urang sok sanajan urang nungguan si Uten den. Tetep maiti kudu diperhatikeun ku urang. Sabab maiti pastina kaancam ku si Hakim jeung ku si Adang. Mohon Pak Haji. Ayo urang ka masjid deui ayeuna mah. Urang sujud syukur ka Nu Maha Kawasa. Si Uten geus cager. Si Uten geus pulih. Urang menekung ka Nu Maha Agung, urang mujas karana ka Nu Maha Kawasa, urang mujas medi ka Nu Maha Suci. Urang tampi sagala rupana tur tamugi Nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Masihan kamudahan ka urang sararea. Ayo den. Kumaha itu Pak Haji? Kan bahagia itu naon da apalin pasti. Ayo den. Geus kitu Pak Haji Hamid tuluy cengkat leos atuh ngaleos dituturkeun ku urang nya tarik ka masjid. Teka catur di jalan bus itu ka masjid. Sapuratina urang nuturkeun Pak Haji ibadah ka Nu Maha Kawasa. Tur taya leuwihna dina waktu eta urang rek tasakur ka Nu Maha Agung. Gancangna carita na waktu harita wanci isu-isu kadut moyan. Teka catur kumaha boa Abah Wiranta, Maiti, Mang Acep jeung Mang Hakim. Di waktu ka waktu, di poe ka poe, ajegna waktu harita. Si Uten geus 14 poe di rumah sakit. Turta geus katingali aya nama si Uten jag-jag. Jeung dina poe eta pisan si Uten geus epang jurung ti dokter, si Uten geus bisa balik. Jeung nyana atuh, geus 14 poe di rumah sakit si Uten bisa nangtung jeung geus beuki barang dahar. Ten, balik ayeuna maning ieu. Da bieu geuning pa dokter geus nitah urang salareak balik dina poe ayeuna. Uten Pak Haji. Uten nun pisan Pak Haji. Mung janten nemutan Uten teh. Uten sapanjang di dia sa. Naon atuh Uten sing bener? Sabarau mayarna kitu Pak Haji Uten berobat. Alhamdulillah Uten.
Uten geus cager milik nage aya kan baik sabara-sabara hage dibandingkeun jeung nilai sehat mah geus moal aya ukuranana. Duit mah bisa diala. Semun Om Uten kedah semangat pisannya Om dagang kopainya Om. Nya lah kayak orang lebih semangat tadi di itu dagang. Eta Uten sejak ayeuna teh bisa lempang. Uten terus teh sama apanya Maji tadi ge Uten ke zamannya Maji nya geus jak ayeuna manden. Si Uten tuluy turun da make celana panjang alus pisan sabab sababaraha poe ti harita mah haji bulak-balik ka imahna turta bari melian pakaian keur si Uten. Na waktu harita dipakekeun ka si Uten tan wane meuni pantes pisan katingalina urang ngagerentes dina jero hate. Ten maneh teh pantes sebenarnya mah dasidikan maneh teh turun jelema beunghar ten. Coba ten mun inung maneh apal ten maneh geus sehat kieu bagja jigana nu luar biasa. Naon den ngalamun Cek Pak Haji Hamid dari tadi jeung nepak kena takta. Teu Pak Haji. Uten alhamdulillah teh sehat Pak Haji. nya ayo urang balik ayeuna mah. Ten hayu Haji dahareun mah tong dibawa bikeun neng atuh tak kanu sagigireun. Nya ieu rek dibikeun ka ditu. Cek Mah Haji eta jeung diberesan eta kerese kabehanana. Sok atuh dibikeun kan mesti kena dirawat di dinya nu sagigireun si Uten waktu dirawat. Teu catur teu loba dongeng turta urang pamitan ti salarea nganuhunkeun ka para suster, ka para dokter, ka para perawat kabehanana anu geus memperjuangkeun turta geus ngubaran si Uten tepikeun kapulihna. Jasa dokter kabehanana disangakeun ku urang kanu kawasa mung nu maha kawasa dat Allah azza wa jalla nu bisa ngabales ka anjeunna sadayana. Teu loba catur teu loba dongeng leos we urang mah atuh opatan ngaleos dibarengan ku hate anu bungah teu aya duana, dibarengan ku hate anu gumbira teu aya duana. Urang opatan lempang kaluarkeun gok atuh ka halaman rumah sakit teu disangka teu dinyana teu diduga di dinya aya Abah Wiranta nu keur diuk maiti oge sarua anu keur diuk dina teras. Mak Cek Pak Haji Hamid maiti ditanya, Juragan Haji alhamdulillah tepang di dieu. nah mak di dieu keneh lain geus uih teu lah teh. Teu acan name dijurungkeun tadi enjing mah teh bingung teh.